Rajapati di Batawi. Rajapati di Batawi. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasna di channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejamedar hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Rajapati di Batawi. Tahun 1740 aya 10.000 urang Tionghoa dipaehan ku POC nu jadi marga lantaran urang Tionghoa nyaingan usaha dagang POC, padahal POC harita keur ngalaman kabangkrutan, eleh dagang di dunia internasional, oge tindak korupsi di kalangan maranehna kacida mahabuna. Urang Tionghoa loba nu dibawa ka tengah laut, pura-pura rek dipulangkeun ka nagarana, padahal diteleumkeun kalangan bangsa Cina anu diwengku ku padepokan Xiao Lin Pai, Kun Lun Pai, dibantu ku jagoan silat Banten jeung Pajajaran. Bangsa pribumi mantuan Tionghoa sabab tujuan sarua hayang ngusir POC. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri dina judul Rajapati di Batawi. Rajapati di Batawi. Kasugri pamirsa mitra kaum dan anu mulia, ni hukong lumpat ke tempat jauh dituturkeun ku balad-baladna anu karisa tengahna deui. Di tempat panyumputan anu jauh di sasahabra, ni hukong teh diuk bari ngeluk tungkul. Hatena sedih kabina-bina. Kuitang kiam anu tadina dipiandal pikeun jadi batur pakukumaha pikeun diajak nyusun kakuatan. Malah ayeuna leungit teu pupuguh dumukna. Atuh sawatara pendekar silat oge geus loba nu tiwas ka asuk pendekar Gan Siubok. Malah mun inget ka nasib Gan Siubok mah ni hukong teh ampir teu kuat banjir cimata. Jeung Gan Siubok manehna teh henteu deukeut-deukeut acan. Malah mah keur teu hade nu jadi masalahna urusan sapele ka Sugri. Eta pedah Gan Siubok teh nyebutkeun yen gerak silat ni hukong teh goreng jeung can wejehna jang ngawakilan silat Xiao Lim. Haya, kuring sanggup hamrukeun anjeun jero 5 jurus. Ceuk Gan Siubok harita. Diece sarupa kitu tang tuen hukong teh suka, tapi akhirna mah lumangsung pibu nyaeta adu jajaten. Persaingan antara dua kubu persilatan Xiao Lim jeung Kun Lun teh memang geus tinini aki keneh. Nyaeta ti nagrina keneh di Tiongkok, nah lain urusan pribadi tapi urusan hayang nangtukeun sahan pangjagona. Mangkaning ti daratan Tiongkok dina zaman harita subur pisan paguron silate. Aya Butong Pai, aya Gobi Pai, aya oge Tian San Pai, jeung rea-rea deui. Kabeh sasat aragul hayang pagede-gede organisasi jeung hayang paloba-loba murid. Nu saengan ketat tehnya di antarana perkumpulan Xiao Lim Pai jeung Kun Lun Pai kasugri. Kabawa di tanah pangumbaraan seperti di Nusantara. Ngan sanajan gitu ari terbuka di hareupeun umumah, maranehna teh henteu hayang nembongkeun. Para perkumpulan atau paguron silat Tiongkok oge henteu deui ari ngahaja saengan jeung paelmuan bangsa pribumi mah. Bisa jadi maranehna embung campelak ka bangsa pribumi dina urusan kanuragan. Bisa jadi maranehna ajrih ka para pendekar paelmuan bangsa pribumi.
Sababda acan kabejakeun patelak antara pailmuan silat Banten jeung kungfu atawa kungfu yang ngajajal pailmuan kanuragan pajajaran mah. Tapi di sasamana mah nya kitu aya persaingan sanajan teh terbuka sakumna jalma nyaho. Harita oge pibu teh ukur di tempat anu nyamuni di lalajonan ukur kumaranehna wungkul nyaeta murid ti Kunlun jeung Xiaolim. Sanajan murid Xiaolim jarago toya atawa tongkat jeung murid Kunlun jarago ulin siang kiam atawa pedang sapasang. Tapi dina ieu pibu mah ngan saukur adubu atawa tangan kosong. Dua anana nyaeta Ni Hukong jeung Gan Siubok teges papahareup di tengah pakalangan anu lalajo ti dua pihakanana geus dariuk bari tartib ngan tempatna misah. Papadaning kitu ieu pibu anu disaksian ku dua pihak teh samemehna mah perlu diantir heula ku biantara. Anu intina yen dina ieu kagiatan eueuh masalah pribadi jeung eueuh mumusuhan tapi sakadar hayang muguhkeun murid mana anu pangkosena. Nah hati Kunlun, nah hati Xiaolim. Hanya lain ngabanding-banding nah Kunlun lebih jago atau sabalikna ha? Tapi ukur hayang ngukur murid di mana anu jago tina ngamalkeun ajaran ti perguruanana. Hanya cek nu biantara make basa Cina. Lamun dina ieu pibu aya salah saurang anu tatu malah teu katiwasna pisan. Ulah aya gantal kakaitan ka hareupna. Pokna deui dua lawan anu dek pibu naranda tangan disaksian ku opat saksi. Dua ti Xiaolim jeung dua ti Kunlun. Kabeh sarua nanda tangan. Tular geus kitu mah darwe tarung jurus Kunlun ngalawan jurus Xiaolim. Ni Hukong anu awakna leuwih bangbang miheulaan rajang peureupna nyodok ka hareup. Anu diarahna teh ka kemplong beuteung Gan Siubok. Ni Hukong nyodorkeun peureupna ku ngagunakeun tanaga guakang atawa tanaga kasar. Ieu tanaga ngaluarkeun sora angin meuni nyeor ka sugri. Katempo pakaian Gan Siubok oge meuni gagalaberan ka tebak angin. Nampa panarajang kieu Gan Siubok teh henteu ngaladenan ku jenis tanaga nu sarua. Tapi manehna manyeun gerakan miringkeun awak ka gigir ngan geus kitu mah leungeunna ngaheumbatkeun teunggelan. Niatna ngarah-ngarah pigelang Ni Hukong. Ari geus rek diarah-arah leungeunna geuwat narik ditonjokan. Minangka ganti serangannya ku cara nyapu suku Gan Siubok ku sapuan suku katuhu. Nu eudeuh direngka sukuna oge sarua embungeun tepi kaluncat ka luhur jujumpalikan sababaraha kali. Sanggeus aya di luhur manehna nyerorot ka handap bari kaayaan sirah jiga anu rek nutu. Kituna teh bari leungeun kencana nyieun gerakan totok curug ngarah-ngarah embun-embunan jeung dina waktu nu sarua. Leungeun katuhu ngahampol leungeun Ni Hukong anu deukna geus totokan. Dua serangan Gan Siubok teh bahaya ka sugri. Ngan Ni Hukong milih naki sodokan peureub Gan Siubok. Ari totokan leungeun kencana cukup depeng parekeun ku cara ngadongkokeun awak jeung beuheungna rada ditekuk. Keplak kadenge sora peureub Gan Siubok ditahan ku dampal leungeun Ni Hukong. Awak Gan Siubok mumbul ka luhur basa peureupna nambag kana dampal leungeun Ni Hukong. Awakna jujumpalikan sababaraha kali di luhur, ajeg deui kana taneuh. Posisina geus rada anggang di tempat Ni Hukong nangtung. Ni Hukong geus aya ganyeun kuda-kuda. Tapi Gan Siubok ge menta tapi Gan Siubok menta eureun cenah pibu teh cukup sakitu bae. Ni Hukong mah nangtang sangkan pibu diteruskeun sebab acan kanyahoan sahanu eleh jeung sahanu meunang. Ngan Gan Siubok embung ngaladenan. Haya, mung kitu Kunlun teh eleh ku Xiaolim ceuk Ni Hukong. Gan Siubok mah ukur mesem.
Naon atuh anu ngalantarkeun engkoh kanyerian jeung handeul dumeh teu bisa nulungan Gan Siubok. Cek tu Bagus Narantaka sanggeus ngadenge eta lalakon. Haya, kuring ngarasa boga dosa ka manehna. Kuring ngarasa eraha ka manehna. Cek ni Hukong nyusut cimata. Nya peda naon? Menodok oge tuh nu kudu ngarasa sedih mah Gan Siubok. Sabab geus nuding silat Siolim teh sahandapeun kunlun. Tapi dina pibu manehna embung teruskeun. Cek tu Bagus Narantaka. Haya, memang di dia kesalahan urang nyaeta sok teu sadar kana kahengket diri. Rarasaang jago, padahal kapangih ku batur yang urang teh hengker. Cek ni Hukong. Ituna teh bari darada cacarita yen basa balik ka tempat dumukna. Basa salin baju tetela samleh baju palebah beheung bagian tukang bolong sagede duit kencring. Ni Hukong inget-inget nah make bisa bolong. Geus kitu manehna inget kana kejadian tadi beurang basa pibu teh awak Gan Siubok teh mumbul ka luhur. Ti luhur manehna nyieun serangan ti 2 jurus. Leungeun kencan nyieun gerakan totokan, leungeun katuhu nyieun sodokan ka hareup. Ni Hukong milih merhatikeun sodokan peureup, ari serangan totokan mah cukup sirah ngeluk bari semu dongko. Teu karasa aya serangan dan Ni Hukong ngarasa yakin yen totokan curug Gan Siubok teh teu bisa ngahontal embun-embunan manehna. Ngagebeg sote sanggeus baju urut nu tadi dipake pibu aya bolongan saeutik ge teu karasa. Haya, coba eta. Lamun Gang Siubok nia cahata, punduk kuring pasti bolong Cek ni Hukong. Manehna era geus nuding Gan Siubok nu eleh sabab ngadadak menta eureun. Padahal nu jelas kuring eleh ukut 3 jurus. Tu Bagus Narantaka seuringah kai. Haya, memang sebenarnya kudu ngarasa era untuk apal kana kahengke urang. Nya jika orang we pasa para siap mata opsi company nu dipatehang ku urang 2 angka be ke para rae tapi nu dipatehang ku si Jaladara kabeh dia eueuh nu paeh ukur anu boga pangabisa luhur anu bisa ngatur palebah mana nyerang jalma ngelehkeun tapi teu maehana. Ceuk Ni Hukong. Rai beungeut tu Bagus Narantaka rada robah sabab secara teu langsung nuding yen pangabisa manehna sahandapeun Jaladara. Ngan bae pasemon tu Bagus Narantaka anu robah jadi cakum teh kahartieun ku Ni Hukong meureun disangkana cakum sote sarua keur milu sedih rumeh Gan Siubok tiwas di pangperangan. Haya, memang karunya nasib Gan Siubok teh manehna jalma jujur dihukum ke jam hukum panik bari licik. Haya, yang jadi hukum isukna tapi secara rancepan hukuman geus dijalankeun wayah janari Cek Ni Hukong ambak nyedap. Ulah malah mikiran jalma nu pajah jago. Cek tu Bagus Narantaka bari ngadelekan ka Jaladara nu tadi cicing bae. Haya, tu anu jago mah jawara ngarang sanaya teh Cek Ni Hukong masih keneh can ngeuh kana maksud tu Bagus Narantaka. Malah manehna mah langsung dodongeng cek beja anu dibejakeun deui. Cenah sakali mangsa mah sanaya oge diajak pibu ku Gan Siubok ngan bae sanaya nolak sapajodogan. Cek manehna ilmu kaduragan di Sunda mah lain jang pamerkeuneun. Tapi Gan Siubok keukeuh ngajakan. Eta cenah panasaran dumeh di pajajaran katelah aya ilmu sentak dulang padahal dina pangaweruh silat Tiongkok aya ilmu auman harimau. Cek Ni Hukong auman harimau teh ilmu kikang nyaeta sentakan tarik ngagunakeun hawa murni ti jero awak. Meureun sabenerna mah sentak dulang ge sarua nyaeta sora ngaluarkeun tanaga murni di jero awak ngaliwatan sora anu ngagorowo. Cek sanaya ari saukur ngabandingkeun antara sentak dulang jeung auman harimau mah cenah teu naon. Tapi kumaha cara pamerna? Sanaya nanya. Atuh sanaya ku Gan Siubok diajarkeun ancrub kana kepungan kumpeni. Basa pasukan kumpeni nguber-nguber orang Tiongkok rek dibinasa Gan Siubok ngaluarkeun ilmu auman harimau, sora ngagorowok tarik pisan.
Balukar tina eta puluhan opsir anu parang ngadeukeutan Gansyubok awakna racleng ka tukang tina sakabeh lilianganana bari jilan getih. Tapi urang Tionghoa anu parang deket dia sarua ka barerang. Maranehna palastra bari jilan getih tina irung tina ceuli jeung tina sungutna malah tina sapasang panon ge ngucur getih. Sok andikakeun ceuk Gansyubok nitah pamer ka sanaya. Itu komandan kumpeni keur ngajegah handapeun tangkal caringin. Pahibut merek komandonya. Ceuk sanaya nuduhkeun ka tebeh jauh. Nya kuring neuleuh. Kula urang sina garewahkeunnya ceuk sanaya. Bareng jeung eta sanaya nahan napas geus kitu ngogorowok tarik pisan ku tarik-tarikna alam asa eundeur. Jiga aya lini ngadadak angin gelilimbungan sorana nyeor mata ketir. Geus kitu sanaya netep satengah molotot kana tangkal caringin nu dipake ngiuhan ku komandan POC. Ajur! Ceuk sanaya nyorowok bari molotot kana tangkal caringin tur sapasang leungeunna disurungkeun ka palebah caringin. Tangkal caringin sabadag-badag harita keneh ngabledug bari ancur jadi lebu. Si komandan POC ngajol ka sisi cengkat deui bari batuk sabab irungna geus jeung sungutna kaasupan lebu tangkal caringin nu robah jadi lebu teh. Hebat pisan euy. Jaladara emprak surat. Hae. Tapi anu leuwih hebat mah kabeh nu anaya ngadenge geula-geula sora. Tapi saurang ge eueuh anu kakeunaan tong boroning palastra teu tatu-tatu acang ceuk ni hukong jadi cenah pangabisa sanaya geus bisa dipaparah nah hareka saha atawa reka naon serangan manehna ditujulkeun. Kabenerang kumalehna ukur ditujukeun kana tangkal. Coba kumaha jadina lamun ditujulkeun kana awak si komandang POC ceuk ni hukong. Jigana komandang pasukan ngarasa sadar kana kesaktian sanaya. Kitu sababna manehna lumpat sabolang bentor ninggalkeun anak buahna ceuk ni hukong nyeleukeuteup tapi sirina teh ngan saharita sabab ari geus inget kana nasib Gansyubok mah hatena teh ngungun deui ka Sugri. Cenah samemeh papisah Gansyubok teh kungsi nembongkeun ka handeueulna. Sabab sanaya teh beunang kaolop pikeun gabung kana pergerakan orang Tionghoa dina ngusir POC. Harita ku sabab pancena ukur sakadar pamer ilmu atuh sanaya ge henteu niat ngabasmi balad POC. Padahal kahayang Gansyubok mah kabeh balad POC teh diperenan. Da si eta balan calinci geura esuk page teh oge bilu ka kumpeni geura nya kumaha we polah Kimastan anu jadi dunungan anak ceuk tu bagus narantaka. Haya lebar ku kabisana ya jarang aya jago sila bisa ngatur nah anu diteunggeulna nyerieun atawa henteu ceuk ni hukong bari ngadongengkeun kajadian tumiba ka tu bagus bari ngadongengkeun kajadian tumiba ka tu bagus narantaka. Nah kaulah bati pake contoh ceuk tu bagus narantaka tugeuna. Lain tadi waya janari bahasa orang ngobrol stad kuis haregu andika ditajong haku sanaya hanya nyeri teu pugu ieu bujur nyeri keneh basi diteundeut ku manehna teh ceuk tu bagus narantaka sabab urang pajajaran tara sirik pidik kasasama teh salawasna dina gelut teh kudu maehan. Dajang urang pajajaran mah gelut teh lain hartina maehan ceuk jaladara milu ngobrol. Baheula kira 200 tahun ka tukang aya jawara pajajaran ngaranna teh Ki Ginggi bisa disebutkeun punjul di sasaha kasaktianana.
ngan salila tarung jeung musuh can kungsi maehan ceuk Jaladara. Paingan Pajajaran teh eleh ku Banten atuh. Tu bagus narantakan nyelengkeung bari seri leutik. Urang Pajajaran teh apal anu kumaha ari licik. Jadi lamun musuh licik Pajajaran pasti eleh. Tembal Jaladara. Maksud sia Pajajaran teh eleh sabab dilicikan ku Banten ha? Tu bagus narantakan nyerongot. 3 kali Banten ngarurug dayeuh Pakuan. Nu 2 kali Banten bisa diusir sabab masih ngagunakeun sistem perang terbuka. Ngan serangan nu katilu Banten ngarurug dayeuh Pakuan bari susulumputan, bari nyemuni tos neungeul gewat lumpat, neungeul lumpat, ngalungkeun seuneu bertak lumpat deui. Acan ngingu urang Pajajaran anu dicombo sangkan ngahianat. Pan gerbang Pakuan teh dipamukakeun teh ku urang Pajajaran anu dikukut ku Banten, ceuk Jaladara. Lain licik atuh, itu mah taktik. Ari perang teh kudu make taktik. Ulah bolos strong jujur jiga urang Pajajaran. Tu bagus narantaka seuri ngalelece. Hanya cempeh ha. Aneh marane. Sama bangsa Sunda tapi panasnya wae. Hanya paingan hese ngusir kompeni. Ceuk ni Hukong. Ulama sumangat ngusin ku panita si Pajajaran anu sundel mah. Tu bagus narantakan nunjuk ka irung Jaladara. Atuh Jaladara teh cengkat. Ngan untung dititah diuk deui ku ni Hukong. Haya musuh urang sadaya teh kumpeni ha. Ni Hukong tetap nyarita yen eudeuh ngusir kumpeni lain bae ti tanah Sunda kalapa tapi oge ti Nusa Jawa sagemblengna. Haya, sabab ku ayana geger pacinan ieu. Di ieu tempat geus nimbulkeun kaamek ka jalma-jalma jauh ti dieu. Di antara masyarakat Kartasura, oge geus mimiti baruntak ngalawan kompeni. Ceuk ni Hukong. Jadi arek hayang kuring maha urang Sunda Pajajaran jeung urang Bantang, urang Sunda Cirebon samiuk sauyunan jeung urang Kartasura Mataram pikeun papada ngusir kumpeni ha. Ceuk ni Hukong deui. Kaula mah teh harita geus janji yen Banten bakal ngahiji jeung pendekar Tionghoa pikeun ngusir kumpeni. Ceuk tu bagus narantaka bari saterusna ngareret ka Jaladara. Ari maneh kumaha? Cenah. Ditanya kitu Jaladara rada agak euge. Nya kewe heula. Heula teh ngadaguan naon? Ceuk tu bagus narentaka. Nya rek bebeja heula. Bebeja ka saha? Nya meureun ka sanaya. Hah? Moal aku bebeja ka manehna. Tu bagus narantaka terus ngadadetkeun Jaladara. Nya atuh kadudukan kaula mah montong disaruakeun jeung Andika. Andika mah loba baladna tur geus badami eudeuh mantuan pajuang Tionghoa. Ari sadengkeun kaula mah datang ka dieu sasoranganan bari henteu niat-niat eudeuh milu gelut ngelawan kumpeni. Pirani oge eudeuh nyukcukake kaula. Lumata kudu bebeja atawa badami jeung sanaya. Sugan manehna loba balad tur bisa dikeprak. Ceuk Jaladara. Haya alus tak mikir teh. Benar Andika kudu bisa ngolos sanaya ha. Sugang ari ku sasama orang Sunda mah bisa kaolau pikeun bilu kana ieu perjuangan ha. Ceuk ni Hukong. Kita tadi manehna mun nyarita basana Pagalo aya Sunda, aya Malayu, aya Tionghoa, Jaladara geus bisa ngartikeun maksudna. Ayeuna atuh kaula eudeuh neangan sanaya. Da geus apal begeutna. Ceuk Jaladara cengkat. Ai milu. Ceuk tu bagus narantaka sarua cengkat. Montong ah. Nah. Haya, tapi bener ah. Cing teangan kuduaan diolok ku urang Pajajaran jeung urang Banten nah. Piraku sanayang teh kapangaruhang. Ceuk ni Hukong. Tuh, nya. Bener ceuk engkoh ni oge. Tu bagus narantaka asa dibela.
Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Wawalasna ti pihak kumpeni kana kajadian huru-hara 7 Oktober 1740. Anu dipilampah ku urang Tionghoa teh kudu dibayar mahal. 2 poe harita nyaeta tanggal 8 Oktober na giliran pasukan kumpeni anu nyasaak warga Tionghoa. Kumpeni dina nyieun tindak henteu pipilih henteu kudu nyusah-nyusah maneh nyusul saha anu jadi ulon-ulona. Nu penting mah asal kadeulepanonna sipit kulitna koneng jeung lain bule teu kolot teu budak teu awewe teu lalaki pasti dipaehan kalawan tanpa ras-rasan. Tapi ka tanggal 12 Oktober tahun 1740 mayit galituk di saban jalan Padati oge rambang ngarambang di sapanjang kali Angke jeung kali besar. Sawareh dikaraitan terus duduruk kusabab teu kaampeuh ku bauna. Tapi kusabab mayit anu ngangkleung teu eureun akhirna anu niat maresihan ge capeun sorangan. Cul we diantep. Anjing ge sanajan kabeukina daging tapi teu bareukieun. Paling aya anjing anu nungguan layeun anu jiga ngabangingik ceurik. Meureun bisa jadi keur jing ceurikan durunganana anu jadi layon sebab urang Tionghoa harita resep ngukut anjing kampung. Ukur sabubuhan manuk gagak anu cocok anu rocok macokan bangke mah sesana dipepret kepretkeun ka saban tempat mungguh jadi nyumebar ambeunana anu nya bau nya hangru. Ku ayana ge ger pacinan ekonomi bangsa Eropah kaasup urang Belanda jeung para anggota POC jadi nyerorot. Kahirupanana jadi tigerat kurangan bubutuh hirup. Kumahan terek itu apana anu bergerak dina usaha sembako mah hampir kabeh urang Tionghoa. Sanajan uyah jadi monopoli perdagangan POC tapi pan ari barang eceran mah dijalankeun ku padagang Tionghoa. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Rajapati di Batawi karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu de enjing dina waktu sareng channel YouTube anu sami. Tong hilap subscribe jempolna, bagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.